lailatul qadri cek Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pokokna mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang lailatul qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr tiga lailatul qadar ma inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il rahim. Ya ayuhan nas qad awwallakum shahrun 'azimun shahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fardatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi maswah wa man adda fihi fardatan kana kaman adda 70 fardatan fi maswah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul mu'afat wa syahrul ziyadati fi rizq man fakkara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa isku raqabatin min nar wa kana lahu Nifu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi sayyid. Kaita ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan. Ini mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis. Mantak bisa didengekeun ku urang. Ku ari nu ngaji mungkin 1000, 10.000, 20.000 mun ditanya sa urang saha nu talar balik kabeh asana. Haji nyana malik deui da ka kiaina. Coba kiai talar tadi teh jauh ngomong. Gitu urang mah geus kiaiana bae. Ngan engke cek mawa HP di imah we dia. Kayak kepanggil ke di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dia data di dia pulpennya mata percis kos tukang bas. Tukang basnya dicuri teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dia data pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji setet asal ngadengi ngaji setet. Urang mah deuk kumaha setet lah jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i cabok. Cabok jelema tolol tak kabur terus gede hulu teh kopehna ge pasti nomor 55 teh jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan tuh dia. Asal lobaan. Ih, ceramah kayak Nabi Muhammad saya ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu mundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngahajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiu boro-boro iiu tenda nu gede, boro-boro iiu hotel, boro-boro iiu istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini, buat iya deh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Disdatang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarakahan di mana kabarakahan teh fihi lailatul khair min
dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting mulai bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata na atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat eta asal aya nu main gaples eta aya nu main catur buabat kunjana aya anu main kartu buabat kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kok gitu mah. Ente mah ente. Bawat kunyana. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Angeu teu lembu janana. Sasakaran Nazarudin tadi. Tadai. Tadai. Bangun baturna sia nyarah kabeh. Ini Masya Allah Indonesia barang reformasi jadi kieu isi neng ngomong kadasi nage tambah leleb kieu Masya Allah mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat gede amat aminnya bangun nyaan teh greget lagi tuh sekali ini mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat ya Allah mun kadengin kunya na teh mah kadengin ngeukeun tanaon kunya Ramadan gagah jaga setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ya Allah maka nyoba iya pejabat nu lagi di dieu lain lalagan loba sekali loba ngan moal salaman geng gesanana geus tetep aing ngampura ka nya ge aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti banget lain deh cingus nage jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kalau lotor gitu bajunya atuh ada balik ke ulah tuh pejabat ulah tenang moal coba kumaha kamu budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kanjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kanjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kanjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kanjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nya terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kanjeng Nabi poharamat wajib Rasulullah liwalik. Poharamat Kanjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garaga negakeun agama. Hayang garaga sabilillahna. Hayang garaga amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh keagamaan ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese deuk negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadeu kopehna mancrit teh wae kori berarti serang ya ka jeung kumaha. Teh waktu cerita Kanjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta teh budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teh ngeurang 1000 tahun mana teh hebat memang hebat tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kanjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat
umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa siapa ieu mah panggil suara amar ma'ruf nahi munkar wal lembur teh geus tewanian nyaritakeun bahwa minuman haram, tewanian nyaritakeun zina haram, tewanian nyaritakeun kredit haram, taruhlah nyaritakeun meureun aya keneh nu bertindak mareuh. Ngomong tinggal ngomong, mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kaharepna meureun moal aya anak jelema maka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap ngomong. Sakumaha kotok jago we meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi kanjeng Nabi ngarep-ngarep pakualakeun Nabi ya Rabbi. Gusti pangeran Nabi jangan ta'umati absara umman a'malan wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula diberi umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksarul umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadege perjuangan modal eta kumaha wa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cek Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere poe di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah edes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr tiga Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah imang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren keneh geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dongeng Lailatul Qadar ya Allah ya kumaha di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji nomor kadua geus di imah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah urang sing hade aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar juga jam 12 berang lah cakur ya budak kudu bakal grogol ya budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus di imah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun teh dibejakeun netalah manggihan dimitilah angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke
nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pal hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ke kamar dibuka di buak cahaya terus teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateh geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadr. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teka dulu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di malaman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu wa qiyamal laili tatawwan. Allah jadikan salat tarawihna sebagai salat sunat. Mentaqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman ada farobatan fi maslah. Saja lemah nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi kelaman man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman ada farobatan fi maswa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man anda fi faribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina faribatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Inilah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru sawabu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar? Yen ka Allah. Kunaon teu minum? Yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Yen ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo siap dan tetep sin ka Allah ya kebal kan ya bulan terbalik-balik ayo kajian Ramadan ya bisa sin ka Allah ulah cara orang doyong
nyandung kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan betul Masya Allah siap dan kene wae ayo bulan sabar wa sabru fawaduhu al-jannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul puasa wa syahrul jadi rezeki jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain lalagaan bulan Ramadan mana deui man kaffara fi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa maghfirah teh luar biasa loba lain lalang mantap kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisiki kamratit ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran maghfirah ieu dizulubi ta eta teh mere sebelum urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beuli ke Masya Allah ieu mere pangbukaan teh lain letik-letik ganjaran aduh urang tadi omong kitu teh ada omong kitu asana loba nu mere ya ku jadi pikiran teh lain hayang mere tolong emang ngeres ka bagi mah pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah asana ieu loba nu mere ieu bangsa Kiai Golkar memang tarolong ulah itu kudu udah aing ieu jar usaha aing hayang mere Masya Allah kitu lah jeung deui di samping kana maghfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jangai deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un diberi ganjaran sakumaha ganjaran puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang diberi ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah eta mah geus dobel na deui geus kalkulator hese ngitung na kalkulator teh urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah lamun urang njem 100 juta berarti bungana sabaraha Teris yang bunga bejakeun, ayo beran. Lagu kita kemana bungana? Menghitung begitu mah bisa. Tah, hitung kurang deh. Mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere. Lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere. Pake miskin yang geus luar biasa mantap. Lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maaf moal ngambil acan kana kitu silalatu neraka ngambil ge moal. Terus langsung surga baik gitu mah. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu tahara. Mentak qalu ya Rasulullah, laisa kullu mujriman istirsain kami tentu boga. Jangan merepang bukaan qala Rasulullah, Kangjeng Rasulullah yang telah wahai Fattara saliman ala tamratin surbatin wajakatil labanin wa syahrul awal rahmatul wa awsatuhu mutratin wa akhiru aiskan minan nas sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji karmi bikin hiji karmi boga sargut cai bikin sargut cai bogangan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing. Ka Allah ge kitu sarua aya anu sono ka Allah aya nu biasa-biasa
cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana mun aya sora azan lumpat kosetan gitu lumpat ya sono ka Allah gegeran ka masjid kos di Mekah sono ka masjid di Madinah sono ka masjid barang balik ka di atuh hajut teh ka masjid-masjid kadang-kadang teh salat di Lampung tapi teh jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing kakang jeung nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae aya nu munafik malah kawali kitu aya nu sono jasa sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe kusono ka para wali Allah nuturkeun sepak terjang para aulia-aulia Allah subhanahu kitu keneh ka para ulama sono jasa dijug-jug di mana aya di mana baik ku sono lantaran ulama teh aya kecap na cek Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya ila ulama Golkar henteu tah geus pasti henteu bae teh ulah mang-mang deui henteu besi mang-mang cenah henteu pastikan di jero hati illal ulama al golkaro besi cenah teu bae geus pastikan teu batal lain geus sebabnya dakwah lain ka Allah dakwah ka Golkar wah ulama petilu membeureun teu wa illal ulama ketiga wajana pegawai membuat asana memberikan PKB mantep wa illal ulama PKB sarua sebab dakwahna lain ke Allah tapi ngajakan ke organisasi jeung ka partai wajana sanajan di partai ge atuh hidup warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun zakwai bener sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu mah ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marahnya bendu teu sasalaman bid'ah bu tepih kos kitu amat si ulama PKB gitu kan PDI onannya mah ulama jurid dulu ieu keur carita ulah salah cinta sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna cinta ka ulama petilu bah ka duitna kitu keneh ulama-ulama nu lain berarti ulah mang-mang li bisi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang ulah mang-mang li lain warasatul anbiya geus bae sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah moal ke wah-wahan keneh bae moal ka sorga sia lah terlalu cenah ki uci mah sabodo aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mah aduh masyaallah nya supaya mang-mangan ulah biasa-biasa bae teman sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk
anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al ulama'u warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah itu mulai tuh kitunya jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lumayanan sono na kaji aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan lesia dengan kiai terserah awak ura kudu diseseh diintrospeksi ke kurang dia awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dia nama kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tama PKS tambah kos gitu itu pakai ulama ada kumaha sholat tuh pakai kopiah pakai celana terus baik kadang-kadang pakai training jadi ke sholat itu karena pemikiran SKJ tak tukos garar itu kan akibat tuh pakai ulama kebelah dituna geus ulah cinta kepada wali Allah malah terpercaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca punya Al-Quran tapi ketika orang nyaritakan para awliya Allah nyaritakan Tuhan Syekh Abdul Qadir nyaritakan ajaran-ajaran anak nyaritakan Kitu Abu Hasan As-Sadili nyaritakan Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalaya di Indonesia belaluhuna deui geus ulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali Syiah tamakos ambalayah kuari di Indonesia
terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede, terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib, nu kuduna cinta ka kawirin Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu inyanan nu mawa Syi'i. Oh, cocok kuari di Tangerang. Antak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot, ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guru nage Syekh Google. Nah iya bakal kumaha kadituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ay khawatir mah khawatir bayangan kadituna mah tu gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Khawatir gatuh memang geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan. Dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna jeung kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan kangjeng Nabi Musa. Para nabi. Panteu kadege di Cikupa aya lahir Nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege bagi urang. Para nabi lahir-lahir di dari itu, mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horenganan lain lalaga. Mantap mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan. Sangu sarua bae. Roti kabeh. Jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung. Nucak urang ditu mah hebat jeung mewah, tapi sungut urang mah lantaran tadina dididikna dangdur. Jadi tubuh kita kadaharan kos kitu teh. Allah ngalaremble. Urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel. Sia gerak ka Indonesia dibere sangu sia ku aing. Dahar tah henteu sia. Tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna. Jeung aya ambeuna bae ambe samin karan. Nah, tiris Yordan. Isukna berangkat ke Palestina. Ngempetingna simkuring rada menta ka Gusti. Bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka
Palestina ka Masjidil Aqsa ngucapkan jeung Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jero nage hareudang gitu di jero tibalik artinya masjid-masjid lain mah dicaritakeun bukan jermangan tilul la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere tiklanana 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah wa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa 500 pasien datang gak usah ada insani atau ka nu di pos tenon garah Sariasi atau Anissa dan rumah sakit yang lain USG begitu USG waduh ini bayi nyungsep bayi ini posisinya nyungsep ibu ini mah satu kedua ada tambang naik ke atas budak ada tambang ini mah kayak digantung ibu ini mah waduh udah bahaya besar bu nah gimana wah jarang yang selamat yang udah yang begini mah koit semua bu waduh ini harus bagaimana ya nggak tahu saya juga pokoknya yang udah begini mah pada mati. Ibu-ibu udah siap aja dah lah pokoknya. Anak yang keberapa ini bu? Ini yang anak yang pertama. Waduh apalagi yang pertama. Udah saya nggak tanggung jawab dah pokoknya. Terus sono pulang dah. Tadi singsieunan ku dokter ku bidan atuh datang ka imah teh nyana. Oh sedih lantaran disingsieunan ku bidan. Akibatnya nyana terus ceri ngegeter-geter iya kan aya efek ka orok ujung-ujungna orok na teka urus keluar baik dokter eta bermasalah ta dokter di akhirat ting hade eta dokter namun dokter nyusunan waduh ibu ini sudah 9 bulan ya kalau seminggu lagi enggak ngelahir udah nah saya ini menurut medis kesononya biasanya bahaya ini mah harus dikeluarin sekarang nggak boleh keluar sendiri kalau keluar sendiri kecil biayanya bu iya kalau dipaksa ya 12 juta ada yang 18 juta gitu aja bu permasalahannya ini bukan masalah apa-apa masalahnya rumah sakit butuh uang bu sial ta dokter kok bisa begitu sih dia yang ngebangun saya yang bayarin emang begitu urusannya di akhir zaman mah bu sebab kami ini ngebangun nih joinan belum kebayar masih 5 miliar lagi ya otomatis yang bayar kan yang hamil-hamil goblok ta dokter ngantek gitu doang PBB jakwas gitu mun ditelusuri seperti gitu mun ditelusuri seperti itu katololan jeung kagoblogan para dokter geus kajian teh urusannya bisnis ieu mah caritana bu ini kalau lambat seminggu udah saya enggak tanggung jawab dah udah pilih dah sama ibu mau selamat apa mau mati jo kan jadi begini cek pasiennya sekarang mah saya mah nggak apa-apalah mau keluar sendiri atau mau disesar yang penting bayarnya itu 1 juta aja nggak ada dari sononya tuh ini beli pisaunya juga mahal jadi ini mah nggak bisa kalau nggak 12 juta nggak bisa udah sono ke bawah pohon pisang dan juru sendiri dah lu ini juru aduh ya mah dokternya orang kampung masalah ya nah
nyingsieunan seperti itu dokter bermasalah di akhirat kuduna makan kieu begitu hasil USG ibu bejakeun aslina ulah dipermainkeun USG na ulah ya unsur-unsur takhwif tahdid ulah nyingsieunan ulah ibu ini menurut hasil USG-nya memang ada sedikit masalah, tetapi ibu tenang aja, ya. Masalahnya sedikit posisi bayi ini kurang bagus. Biasanya kan kepala di bawah, ini mah kepala di tengah. Oh, kepala di tengah. Ada kepala yang lain kali. Aduh. Tapi begini Bu, gak usah takut. Ini kan masalahnya urusannya kekuasaan Allah. Jadi tenang aja. Saya sebagai dokter ditugaskan secara zohirnya oleh manusia. Dan saya siap bertanggung jawab karena saya dititipi ilmu. Hakikatnya saya tugas dari Allah. Saya bantu Bu, gak usah bingung-bingung. Adapun agak kelambatan kita pasrahkan sama Allah. Kalau sudah memang benar-benar tidak memungkinkan keluar, nanti juga saya siap ada obat perangsang dan lain sebagainya. Pokoknya ibu mah harap tenang aja dah. Yang penting ibu selamat, anak selamat, dan bayarnya gratis Bu. Asana pasien numpuk datang ke Gunung Santri. Nginahin nginahin pasien ge kayak promosi pasien budak dari itu bae kabehan ta eta ulah sok nyingsieun takhwif wa tahdid bermasalah aya nu geus teu seuri-seuri kan bidan teh yuk ya udah berapa ini anak yang ketujuh weh anak yang ketujuh cukup 2 Bo siapa ini yang nyuruh sampai 7 begini ini bro ini masa sampai 7 nggak boleh di Indonesia cukup 2 saja keluarga berencana pulang sono. Widih, ibu bidan punya anaknya berapa? Bidan 8 bidan tolol aduh Masya Allah Karim temenang menurut agama cara dukun-dukun para jinu baheula ngarenaheun ngomongna neng su ka dieu su neng calik-calik di dieu neng kieu ku emak diusapan biasana nek ngalahir mah kos ki dibantuan ku emak ya tenang bae tenang lain neng bae ja kabehan ge ngalalahirkeun jasa salamet. Alhamdulillah bari babaca neng minta ke Allah diurutan geus aya mules neng geus eta geus mulaian tenang be neng kalem ulah boga pikiran ku kumaha tenang neng na ke kumaha dibantuan kumaha embun-embunana dipangniupkeun neng gitu sagala ditiup embun-embunan sagala dukun misalan eta ngaranna ngabebenjokeun abe tenang tah aya karasatis atuh aya pasti ja angin nginain madukun terus bari pencetan bari baca neng bacaan minta ka Allah urang Allah orok dengan Allah atuh nu ngaluarkeun ya Allah mamalangan seukur sebab doang ngabantuan doang hayu tunggunaheun ulah boga pikiran ku kumaha ngeunaheun madukun teh eta meunang ku bidan. Tidak boleh madukun tradisional ikut campur tangan pugu eta bidan ge baheula keul kaluarna meunang madukun nya na teu meunangkeun goblok bin bolon iyalah negara teh ya lain hayu dimajukeun mun nya gede ngamajukeun bangsa jeung negara eta nya boga ilmu eta nya boga pangabisa mantak naon diperbantukeun lain ditutup lain haju kudu bidan bae pedah teu boga SK ti nagara ye aya deuk ngamajukeun mah ieu asal salamet pancak madukun ge ku bidan kuari sikarari itunya ja salah
bidan baheula mah dukun baheula mah asal mantos ngalahirkeun nyanda neng nyanda sing ade besi robah ieuna neng make anggel ka dieu ieuna talian neng ulah kena turun ka handap tuh rapi mun lempangna ge neng lalaunan mantos ngalahir mah kuari mah mantos ngalahirkeun teh olahraga bingung euy macak mah dukun teh akur jeung aturan baheula mantap kolot baheula mah beteungna raramping bae sanajan boga anak 12 tanagana gede bae jeung kadeulna sehat bae geus boga anak 12 masih kene nandur masih kene nyabut kuat keneh bae kuari coba boga anak 3 bae aja kararebi bae geus puguh susu mah gua lalade jasa Pak ampun geus tah lalakur perbantukeun mantak namun nya ge dek ngabajukeun bangsa eta kan bangsa Indonesia warga Indonesia boga kabisa tuturunan aya babacaan jeung aya carana tidak menghargai ieu medisnya tidak menghargai madukun anu baheula nyanana ge kaluar hasil madukun tanyakeun coba Pak Harto ge eta kaluar nang madukun Ibu Tin jadi presiden eta kaluar nang madukun buat teuing SBY ge dukun Jokowi segala nang dukun kuntilanak bodeng itu menghargai jana Masya Allah barang ayeuna medis guys kajian dah tapi ulah nyingsieunan haram hukumna takhwif wa tahdid bil gaul haram tenangkeun sebabnya nanti akan seakan-akan dek perang jihad fisabilillah antara hidup dan mati jelema nu galahirkeun teh pikiranna antara hidup dan mati aing hirup salamet paeh sabilillah orok buah hirup buah paeh aingna jeung orokna buah hirup aing buah hirup orok buah hirup aing buah hirup paeh orok sabilillah nu mantak nya lamun aya awewe maot ngalahirkeun syahid ieu kan nu mantak teu meunang dianiaya melalui bil qaul ucapan ieu mah ini kemarin kan udah kesini ya udah ini udah lambat 10 hari ya wah lambat lagi 5 hari lagi udah kenapa Bu rumah sakit gak dapat uang ngeunahkeun coba omongan anak gitu atau aku pagawean atau aku obat Bu ya ini anak yang keberapa emang Ibu ini anak yang kelima wah nggak usah banyak-banyak Bu nggak boleh sebab ini Indonesia ini kalau kebanyakan umat nanti miskin waduh bahaya ini udah terlalu banyak Jakarta udah padat Tangerang juga terlalu padat tambah lagi sama anak ibu lebih padat lagi nanti waduh nah udah gini aja dah nih minum aja obat nih biar keluar nanti itu gimana udah mati nggak apa-apa dah pokoknya mah bere obat supaya paeh dokter ngebunuh atawa awewe nanu hayang agi dok agi siapa nama Sarwiti alamat Cikupa udah berapa bulan ini ibu ngandung udah ada 7 bulan suaminya ikut enggak ada tapi nggak tahu di mana suami saya loh maksudnya nggak tahu di mana emang suami ibu kemana suami samperan Bu dok samperan punya suami apa enggak saya tadinya jadi Salome apa itu Salome kalau dokter mau nyempurnain juga nggak apa-apa sial deh Salome maksudnya apa tuh satu lubang rame-rame aduh tolong dari Sarwiti jadi ini kesini mau apa ya mau nyelamatin saya aja ini mah saya malu terhadap tetangga lagi berbuatnya nggak tahu malu sekarang malu iya dok udah saya mau dimatiin aja ini anak nggak boleh aturan medisnya nggak boleh kecuali bayarnya mahal di Jakarta kan aya dokter mal dibejakeun ku kurangaran dokterna anu sok ngaluarkeun eta
bangsa WTS kerjasama jeung pemerintah aya pas satu ketika pan pernah diadili tapi disalametkeun dokter tersebut selamat padahal kan dina aturan undang-undang nama tetep baik kudu dihukum sebab pembunuh tetapi karena kerjasama ya masalah eta kan rame sekian tahun ka tukang dokterna hirup keneh ku ari ge nya nama namun aya WTS namun aya wanita penghibur malam tah ramil eta kadi geus disadiakeun ku pemerintah segala rupana pinarakaeun teh geus supaya ulah nanggung ka isin geus nya akhirnya dokter tersebut diadili tapi tetap salamet nu hiji deui eta mah kan Kristen dokterna nu hiji mah dokterna Islam sanggeus tanya ngaluar-ngaluarkeun mungkin geus puluhan atau ratusan kabelah dieuna ngadengikeun pengajian si dokter teh cerik akhirna nyana merapat ka kiai terus ngobrol tobat tidinya eureun tina aktivitas dokter kandungan geserin banyak namun guys sebab tersepi-sepi tina urusan penganiayaan terhadap bayi minimal eta nyingsieunan kabelah dituna atuh ngaluarkeun aya faktor kesengajaan dan lain sebagainya akhirna nyana tobat kuari ge hirup keneh geus teu maelu geus nyana mah kuari ibadah 2 dokter ngaranna ge tertera geus eta mah carita doang nah ieu mah lamun dawuh bidan ge kesulitan lantaran kuari mah geus ka bidan dokter ge kesulitan masyarakat teh geus kadong percaya urusan medis tetapi tata carana kudu ngangeunahkeun lah bidan jeung dokter ieu aya masalahna di dieu seorang wanita merdekatur muslimah otomatis janin nage nuturkeun indungna berarti merdekatur muslim ketika janin tersebut dirusak dengan jinayat indungna nu dirusak imma disingsieunan sehingga merojol keluar wa imma dicabok dianiaya dipopoan keluar atau diantep ditante dibere dahar teh dibere nginum atau melalui obat keluarna orok ieu nu nganiaya fi diatil janin gurroh nyana wajib kudu bayar Kanjeng Nabi udia fil janin bi gurrati abdin aw amati Masya Allah karimah inin pasala maitan bi jinayatin lamun kaluarna siwa orok dalam keadaan paeh dengan bijinayatin ala ummihi indung nama hirup orok nu paeh ieu penganiaya baik orang lain maupun suami ataupun dokter kudu bayarnya mun dilaksanakeun di dunia salametnya di akhirat mun di dunia teu dilaksanakeun dihareupeun Gusti Allah engke nyana bakal di sidang terakhir ye sing hade Masya Allah ngeri jasa di akhir zaman ayeuna aduh ampun urusan janin perzinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika di Inggris di Belanda Jerman Prancis lain di Indonesia nu mayoritas Islam urang lamun ningali penelitian medis anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi
Eta pada tahun 2000. Ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi. Mulai di SMP, SMA sampai kuliah. Orang yang serikin Yogyakarta, yang serikin lantaran eta daerah pelajar istimewa Yogyakarta.